warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wa tuqa. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna isra'i wa mi'raji ta'limun lil ummah. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulli wa ilahi yarji'ul amru kullu wa nas'alukal khairu kullahu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar. Biasa lamun dibetakeun sok cicing sugane dibetakeun caricing. Hadratal mukarramin wal muhtaram wa bil khusus pemirsa pimpinan YDKM mengelola dina bidang keagamaan, wabil khusus al-mukarram di warung Ponteng sekeluargi guru urang sadaya, oke umumna kasadayana para kiai, para mubalighin, para ustad anu sami nafak hadir dina haflah mubarakah. Ada na'am biulumihim, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkeun manfaat ilmu maradana amin. Wa atalallahu umrahum, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala manjangkeun yuswa maradana amin. Wa balaghu kullamunahum, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngadugikeun kana sadaya cita-cita maradana amin ya rabbal alamin. Tekakantun ka Bapak Lurah atau terengrenganana, mudah-mudahan anjeunana dina geuning hayeup-hayeup ngolah masyarakat desa Pasir Dalam, mudah-mudahan aya dina panantaingan Allah sarta diraksa tur anjeunana dibabarikeun sagala cita-cita kamu ngabangun ieu daerah, amin ya rabbal alamin. Kita kagantun ka para ibu, para bapak, remaja putra, remaja putri anu sami nafak hadir dina haflah mubarakah anu dikaitkeun rasa cinta takzim ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya ketika dipenuh terahayu candak manah kuno kawasa maut ngaranna sing ngicingan maut anu husnul khotimah kalayan kenging samaatul ummati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Begitu kakantun ka masyarakat kampung ieu anu parantos ngorbankeun harta, harti, tenaga, katut emuntan, mudah-mudahan
eta pengorbanan urang sadaya sing kasamper kalayan ditambihan ku Allah sesuai ayat la in sakartum la azidannakum amin ya rabbal alamin. Oke wabil khusus ka para pemuda anu berjibaku ajen parantos ngagerakkeun ieu acara, mudah-mudahan sadayana pemuda sing kalebetkeun pemuda ashabul kahfi amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin sadaya dipayun simkuring nyanggakeun silaturahim kasadayana kantos simkuring enggal keneh kamari meureun di kampung naon tolong Sempulonyo oge kapungkur 5 tahun kapengker simkuring kantos di kampung ieu dakwah teh begituna teu awon simkuring sejak silaturahim kasadayana kumakinten-kintenan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mudah-mudahan silaturahmi simkuring sinaran para bapak sadaya sehingga jantenkeun sababia biasa kumpul urang sadaya angkerina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin sadaya di acara anu parantos tradisi lumrah walid di urang ketika datang maulid diperingati maulidanana di tengah datang Rajab sok diperingati Rajaban nu jadi persoalan naon alasanana para bapak sadaya keun sampai ngaji ke alasanana pangna Rasul diperingati ku segenap lapisan umat muslim termasuk urang ieu geus ngajadikeun hiji kewajiban urang sadaya sanes barilah itu nyebutkeun bid'ah. Da salah nyebut atuh lain muludan da ieu mah siar, ai siar mah dalil bid'ah kan. Nya uti dituna siar bid'ah. Seperti jelema datang ke ahli hikmat ngaharamkeun eta mah salah nu teh. Nah ahli hikmat naon gitu, da ahli hikmat mah jelema datang ka imah didoakeun kira-kira nya ngadoakeun haram. Bener kan? Kalau itu lah nggak ada haram. Jadi kalau sok kituan mal gerandaan kan, turin. Ayo orang mahayo masalah kuliah dibahas ribu, kanto masalah kuliah ribu, yo masalah mayat sirah kakiru jeung kaler pas ya, entong gitu mah ribu. Mesti kembali rek kaler kakiru padu geteng jeung makojor ieu ditangtung ge sah nyolotna gana ribu. Jadi pasea atau masalah begitu matu nunggus mutlak haramna pakare kurang temrat ai wanina ieu mah aya ngabetaran ajengan ngora riweuh banget teh. Tanya para bapak sadaya naon alasanana Rasul diperingati Isra jeung Mi'raj tangto sadaya lagi sok ngabahasna teh gede jasa jeung gede budi pegar simkuring moal mau ngabahas eta engke bebeudang mah. Rasul diperingati Isra jeung Mi'raj teh Rasul mah lantaran teu sombong. Nya, keun jasana teu kudu dibaca. Jadi Rasul teh teu sombong. Dalam Rasul sombong mah moal aya ingeteun akan we heula anang sok lamun di daerah jelema sombong ku hartana, sombong ku ilmuna, sombong ku didikanana jeung sajabana. Kira-kira lamun mau kira-kira akan bakal diinget moal ka si eta. Moha, tapi ketika jelema sombong, jelema teu sombong sok soleh, bager, beunghar, berehan, sopan, jeung sajabana sok bakal ngaurang. Ingat moal kajami gitu. Nah inilah Rasul kan. Rasul mah teu sombong sanajan bari Rasul teh sayyidul mursalin, sayyidul makhluqat tapi Rasul teu sombong. Urang mah karek jadi boga duit saeutik sombong ge sorangan. Boga santri 10 sombong dia sorangan padahal santri nege pamud hungkul. Ieu kan tong sombong sapeda akan seueur kamu sombong tong sombong kan. Lamun cek hikama laisa kuluman sabata tahsisu kabla tahlisu. Semua keistimewaan yang kita miliki tidak akan menjamin untuk keselamatan di hari kiamat. Akan jago hibar, akan bisa lumpang di bumi cai, akan bisa nembus bumi ngajampe sakieu metu saudak nyata tong sombong dan itu mah ijazah kan. Tong sombong sapedah loba ngilu, sapedah loba semahna, tembok biar kesarangan. Moal aya mengingatkan, tah Rasul mah teh mata paingan cek kaedah gini. Anda jangan merasa bangga dengan kedudukan yang Anda miliki.
Anda jangan merasa bangga dengan keistimewaan yang Anda miliki sehingga orang lain membanggakan kamu dan menghormati kamu. Sebetulnya orang lain menghormati kamu dan membanggakan kamu bukan karena keilmuan dan kedudukan, tetapi Allah telah menutupi kejelekan yang Anda miliki. Betul kan? Sok namanya mak itu kan sholat subuh kabiran Anda malu mana? Dah hati mana aku salah. Sok akan aku menjadi kiai ayah salahna ayah yang disebutkan itu Allah mata paingan dinapat dia ayah ar-Rahman ar-Rahman Allah mewalas ar-Rahim Allah menyumputkan surah ada ar-Rahim ini mah nyumputkan kan nyumputkan kagorengan anu ayah diulang dalam ditemongkeun mah teuing anu ngahormati moal sok KKBG nyumputkan bener kan tapi ku Allah lamun ditemongkeun moal anu ngahormat kan ajengan ge moal anu ngahormat dakwah tahajud mana nanti tahajud dan kita nyahuan dan percaya lah ku Allah ditutupan mata kula sombong. Nah inilah Rasul kan pernah diperingati Rasulullah SAW Isra jeung Mi'rajna oge nya kitu maulidna Rasul teh sombong padahal Rasul Sayyidul Mursal Sayyidul Makhluqat. Namun alasan Rasul make teh sombong lantaran Rasul masa kabeh kedudukan yang dia miliki keistimewaan yang dimiliki tidak merasa bijil tina hati nurani pribadi. Nah maka itu dak urang orang teu merasa bijil tina kaboga sorangan keistimewaan sorangan akan jadi jelema loba semah akan jadi loba santri akan loba pengikutna teu merasa bahwa ieu teh ti diri sorangan da mah sombong kudu kumaha cara mengantisipasina tinggal sulam tauhid sok dina sulam tauhid Rasulullah diamalkeun kan bukan di Rasul sulam tauhid oke mana artina dina sulam tauhid aya minallah billahi lillahi billahi ilahi sok rastelkeun kurang lamun kira-kira lamun kurang bismillah billah lillah billah ilallah dan makan sombong kan minallah ti Gusti Allah ari urang kana bumi disaha ilmu disaha kedudukan disaha pangkat disaha beunghar disaha sakabeh saantero milik urang kabeh ge minallah ti Gusti. Kira-kira lamun jalan di kitu sombong moal nya eta sok sombong asa menang sorangan teu asa aing padahal sadayana ge ti Gusti itu mah siapapun dia orangna kan lamun jalma geus ngakui kabeh keistimewaan nu dimiliki kurang, kedudukan nu dimiliki kurang, minallah ti Allah bae sombong ka kabeh. Saterusna bilang ku Gusti Allah. Jadi pangkat palurah jadi lurah ku Gusti Allah dijadikeun. Memang syariat manusia akan dijadikan jalmi manfaat ilmu jadi ajengan ku Gusti Allah. Lain ku urang kan. Ku Gusti Allah dijadikeun naon? Lain kurang, lain buka ilmuwan. Nah, sok tinggal kaedah panahar laisa minka walakinahu waridun ilai. Beurang mah lain di urang, tapi beurang perkara datang ka urang. Artinya manfaat ilmu lain tina bisa sorangan, tapi manfaat ilmu adalah anugerah ti Gusti Allah. Lamun dinisbatkeun manfaat ilmu mah dinisbatkeun ibarat semah kan. Sok lamun akan semah kaanyangan, ku semah hayu urangna jaman jeung katakan nganyang ka batur, kira-kira ngadahar moal sesungguhna. Moal ada bumi nah gitu tamakat lamun urang manfaat ilmu awas itu teh anugerah ti Allah sementara anugerah mah datang lagi anyar kan nah maka gitu dan saeutik jelema bisa ngaji geuning teu manfaat ilmuna teu saeutik jelema bisa eutik ilmuna geuning manfaat ilmuna bener kan maka hati-hati ketika urang manfaat ilmu sabab eta anugerah ti Allah baik urang pelihara kajeung ulah ngajadikeun alasan ketika manfaat ilmu asa aing pangna ulah tekeng indah ku Gusti Allah dijadikeun ajengan ku Gusti Allah akan dijadikeun beunghar ku Gusti Allah akan dijadikeun guru ku Gusti dan teu saeutik jelema nemak ai sekian juta teh kajian jadi guru mah bener teh kunaon sih mah ujian ge tidak ukur ngilu ulangan teh jadi da Allah sok lamun jelema geus kitu sombong mah nah inilah Rasul kan Rasul mah kitu keilmuan jeung kedudukanna minallah bila dijadikeun ku Gusti kulantaran ku Allah jeung ti Allah lillah kabeh ieu berarti naon sababna make kitu ku Allah make ku Allah jeung ti Allah lillah sabab milik keingaran milik kumaha milik Allah
cuma Allah cek Allah mampat emang baik dibangkrutkan baik mata temu kan ketika akan bangkrut ketika akan pasea pisah di rumah tangga temu dan memang Gusti Allah jadi syariat mah pasea syariat mah pasea kita mah geus dibahas musim kuring kamari ini tuh di sebelumnya teman tentang amat badan itu kulantaran ki Allah ku Gusti Allah milik Allah wayah naik pilah gunakeun kana jalan sok urang gaduh harta ti Allah awak ti Allah napas ti Allah tanaga ti Allah kudu kumaha atuh konsekuensina pilah gunakeun kana jalan Allah batur ngaji giru ngaji batur mingguan giru mingguan batur sedekah giru sedekah batur muludan giru muludan pan di mana ieu ngawangkeun teh muludan deui rajaban deui aya nu kitu di dieu urang mah muludan deui rajaban deui naon sababna cenah di ditu muludan di dieu rajaban di dieu batur 100.000 biasa we 100.000 atuh beak kabeh cenah ieu teh aya nu kitu di dieu tapi kan dibere ke panitia eta patuh mah grup ke 150.000 ngarekan kami teh goblok teh panitia teh gaduh pikiran ngarekan teh panitia tugas petugas mereka 50.000 gitu aya ngarekan ti heula kan aya nu kitu padahal para bapak sadaya urusan sedekah mah tong kitu urusan agama kudu teh aing garda paling depan paduli aing dibere 1 juta oge jatahna jadi siap aing ngeureun ada merek kumaha bogana kuduna kitu aya nu kitu di dieu hese kan kitu teh mah kuduna mah garda paling depan keun bae merek mah kumaha teh aing urang mah nyaho ma indakum yabna wa ma indallahi baq perkara anu aya di sisi anjeun mah diancam ku karuksakan wa ma indallahi baq perkara anu dititipkeun ka Allah bakal sampul di akhirat ngomong itu pinter teori realita begitu teh cek terang mah la yuhtaju nusul mujarrad tidak dibutuhkan teori yang dibutuhkan adalah realita kudu pembuktian kan lain ngomong sedekah aing koret biar sorangan yo sok sedekahkeun bikin kabatur sok sesuai jeung ayat tadi perkara nu aya di sisi urang mah diancam ku karuksakan tapi perkara dititipkeun ka Allah mah bakal katingal bakal ka Allah di akhirat si beureum nanya lamun para bapak jeung para ibu di dieu jauh jelema jajan bukan duit 10.000 Assalamualaikum jeung jajan dikeun ka akang 3.000 nya sasabaraha ibunya sasabaraha 7.000 akan bisa berkah akan boga duit 10.000 jual menjajah bikeun 3.000 nya sasabaraha 7.000 pancen punya tadi teori kemarin ngaji teh tadi ma indakum yabna wa ma indallahi baq perkara nu diurang mah diancam ku karuksakan tapi perkara itu Allah mah bakal kasakeun ke di kiamat tetep moal leungit berarti lamun urang boga duit 1.000 dibikeun 3.000 nya sasabaraha nya teh 3.000 nah cenah make kitu sabab 7.000 mah di deukeut urang diancam ku karuksakan malah dua karuksakan ge nah urang maot ieulah duitna masih kena aya nah duit urang masih kena aya duit anu maot bukan saya aya teh duitna henteu anu maot mah jauh tukang baso beulikeun beak kana masa aya kene duitna teu aya kan tapi nu 3.000 aya beuh aya tapi ka itu mah kan main di ditu mah kumaha dibikeun ku urang lamun 3.000 lamun 1.000 sabtu mah tak dinisbatkeun ketika harta kekayaan dimiliki ku urang ibarat sepak bola lamun urang ieu main bagi urang jampang si jampang dirinya RS itu 50 dia sudah 70 50 kesan urang harta kitu kan boga harta samiliar akan sedekah 100.000 tak bisa 100.000 gitu mah dong apa yang dilalaki Kanjeng Rasul naroskeun Gusti cenah abdi teh aya teh atoyo dikasalira aya teh Rasul teh aya aja butuh naon boga harta teu gaus di abdi mah gaduh harta mah seueur eta kumaha dibawa ka mana harta nya teh dipeserkeun kana beas sambil peser kana beas teu kumaha kumaneh dipasak sambil dipasak kumaha atuh kumaneh didahar sambil didahar asup kana beuteuh geus beuteuh ka mana kana geus tah bisi hayang nyaho kan duit anu sasesakna sedekah mah nisbatna teh ibarat nu di WC bade sedekah arek bade da acan
Bener kan? Nah, daya kan ma indakum yafna wa ma indallah hibah. Tak mesti rumah tapi kan ketika itu ge keun teh bahas panderi kulantaran ti Allah milik Allah maka ku Kanjeng Rasul sadaya ka ilmu anu dimiliki ku Rasul sadaya ka istimewaan jeung pengaruh Rasul kabeh digunakeun kana jalan Allah. Naon sababna? Sabab ilallah bakal balik ka Gusti nu disebut innalillahi wa inna ilaihi. Eta teh dalil apal kurwadaksi kan di mana urang asal balik ka mana? Innalillahi teh kan lain kan pae. Urang anu pae innalillahi. So, da abi macen akan atos model kitu teh ngan karek iraha anyar atau harus dibaheula. Da teh saeutikkeun jelema teh kan kieu. Jelema teh hayo jajarah wiridan getol kana dunya wiridan jongnya maji asin jamnya nanaon jamnya apekna teh teu meunang-meunang dunya anyar hirup balangsa wiridan getol maji asin getol jajarah getol macarati balagos getol tapi hirup balangsa keneh ini yang salah bener mah arek balik kana ka Gusti Allah teu boga tujuan naon arek wiridan teh ikhlas ka Gusti Allah pas nabi teh ka Allah wiridan cek Allah aya kamari ka mana anjeun. Gitu masih gitu kan ay kamar yang wiridan 10 tahun karena Allah ay pas enak sebulan karena Allah cik Allah kamari kamana ibarat dia melengkap akan boga dulu di pagelaran 100 kali nganya pagelaran teh terus-terusan ada istilah ada sampai nganya kan akan karena dari tadi ngomong ay pagelaran memang ay kamari kamana itu berkira-kira gitu naik ke berani gitu berbau maka ti ayeuna akan berburu balik si ikhlas baik naon enggak ikhlas itu teu ikhlas agar gitu mending keneh ikhlas sekaligus beriran kayak dibahas ikhlas jeung ikhlas dinonkan. Nah itulah Rasul lamun jalmi kahirupna di alam dunia ngagaduhan kedudukan jeung keistimewaan dimiliki ku urang merasa di Allah ku Allah milik Allah pasti bakal loba dikembalikan ka Gusti Allah di mana geus kembali artina ngalaksanakeun ibadah kana jalan Allah sabab mengakui dirina bakal balik ka Gusti kira-kira begitu sombong moal kan sokomean anu geus wiridana kitu kan jadi moal sombong keur kita sombong mah kitu kan dulu tanggal jadi akan cenah hese wae tinggal sombong ke leungit tangga bari usih beri kamar bisa proyek dibaca lamun baik mah cek kaedah kata rujitima khairun min sofail itiro banyak permasalahan dalam satu organisasi itu lebih baik tinimbang sorangan tanpa masalah halus kena loba batur loba masalah tinimbang hidup sorangan malah solusi tapi loba batur maka solusi kumaha tuh cara kaluarna cenah eta mah penyakit kudu iga jelema bredong egois jeung sajabana mah moal mungkin Allah setiap nulungkeun penyakit pasti aya ubahna Allah nulungkeun ubahna kan dan ubahna masing-masing aya fokusna masing-masing. Contoh tong jauh, ada sangkali madarat madorot, sangkali madarat madorot atau manfaat. Madorot lamun dahar ku urang mah, tapi pakai karena fokusna sok. Bakenya kali lauk para bapak sadaya, selautna imam urang mah ada. Aku itu menyalahkan ulah saha sakali dahar ku urang mah pae, tapi sakali pakai maehan heula lauk, lauk dahar ku urang mah ada. Sarua kan kabeh kitu. Maka penyakit kakuru iga ge aya obatna, kumaha cara obatna? Nonton. Lamun akan hirup sombong hese dipapatan sifat kumaha ai, nonton ge. Lamun urang boga tatana bade gua mesti dipapatan sifatna egois hese sifat kumaha ai. Sok tonton bahkan. Lamun aya begitu akan resep teh. Resep teh. Lamun gede amuk jelema resep teh. Jelema egois resep teh. Sekelkan ka urang geuning ayeuna resep kasih eta beureun ayeuna lamun kitu mah batur mah resepkeun ka urang rabagna. Teu make nu akang iman kurbo cenah abdi mah hayang lulus itu jelema gede ku kana dur tengat mah gede ku ge anger kan nonton jelema mah mata dewasa manusia mah teu bisa diukur ku umur kan. Dewasa manusia mah diukur teh ku pergaulan. Ketika gaul pasti bakal nonton. Kecuali gaul, nah erek nemongkeun ka bisa mulai coba kan kitu mah hayang nemongkeun aing teh seorang siapa. Maka kalau mau identitas, maka simkuring aku bilang lain sombong aku bilang kan simkuring mah karena mau identitas lamun lihat, karena mau identitas ajengan, karena mau identitas aya loba semah, karena
ini tukang dakwah bodoh teh kalau menyebut akan rek di siap bodoh teh ini hanya pengilaku gitu lah mungkin menyebut akan mere duit bodoh teh rek itu menjadi mokel dan tinggal mere duit kan ini somanya mereka jelema teh geuleuh nyarita kan abdi teh bukan duit memang bebek nanya rek minta duit kan baru gitu benar kan entah inilah rasul hadirin kaum muslimin hiji tangis sama awak kang haji kan itu dulu apa ngaji mah sakit diciup komen jelema lawa gaji teh berarti enggak lama tuh. Hadirin kaum muslimin sadaya salajengna mudah-mudahan riuh ngumpul urang sadaya dina acara memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu riungan sing jadi riungan anu sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, cenah pengen jadi riungan anu sae. Nah, jadi mungkin aya mobil sae mereka. Aya mobil saya kalau ditinggalin dina al-awfaq enon al-as'au ya tabayyan bil asyanya lamun dina waqaf mah lamun dina kita bilagah mah layatadihul sayyu kalau terlebat mah goyatal idohi ila bima arifati muqabilihi nya terlebat mah anjeun moalnya kana sesuatu karena hakikat sesuatu kudu kedai kudu nyaho karena mukobilna tak lantaran riungan sing jadi riungan saya berarti mukobil saya naon jing riungan but berarti aya riungan anu butut kan riungan teh aya riungan anu sae aya riungan butut ngan saur Gusti Allah mah ngariung kieu geus butut kan leuwih ti mah butut tinggal teh saur Gusti Allah mana riungan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw islahin aw ma'rufin aw islahin bainan nas teu kasebutkeun alus jelema ngariung jelema loba model kieu teh kecuali lamun di jerona aya amal ma'ruf nahi munkar aya dia saya teh insyaallah saya dan di mah aya amal ma'ruf nahi munkar kan ngeun akan sanaos bari sae kan ya akan ulah banget ku saya simpel rek naros ari ieu riungan ieu sae atarapi awal ieu sae teh cek saha sih cek Islam cek nafsu urang cek nah cenah make cek Islam sama cek kaedah kullu marra'ahul muslim hasanah bahwa indallah hasanun setiap perkara anu katingali ku umat muslim saya jelas-jelas cek Allah ge kira-kira ya cek muslim saya teh ya jelas cek Allah ge bakal saya jawab teh apa teh berenang kalapan ulah dituhuk logo hari jelema teh apa teh ditu teh dangdutan kira-kira cek Islam saya goreng berarti cek Allah ge ini pengajian sekolah itu lho kan eta teh anu disebutkeun kadang-kadang jangan motor do teh nonton bola di ditu saya awal aja kan nonton bola mah hukumna makruh ulah diharam-haram tadi isi doraka sama hukuman tersebut gabah ya mah hukuman teh haram-haram makruh sepak bola mah hukumna makruh aya dikiaskeun kasih hadiah di sepakan nya atuh engkau ngiaskeun ka itu kan nu haram mah teh salat mah lain main bae naon salat sih itu boga dalil kan dipanyalu boga dalil boga ditamna masalah sepak bola Suratul Qadam boga euy mah tak itu ani nyebutkeun boga dalil ieu mah nyebutkeun makruh ge lamun nyebutkeun makruh boga dalil mah naon tah ngomong aja dong ribet kan heuh cici da ieu mah nyaho dalil kan nyebutkeun makruh ge aya tong jawab kira-kira balik ini ngadebat cik bapak ngadebat kade kapan nyaru eta kan tahu ini da ieu boga dalil ge dipanyalu moal kitabna dipanyalu ya lamun cek Islam saya jelas cek Allah ge sah lamun cek Islam goreng jelas cek Allah ge goreng pasti itu nonton dangdut atau apa lagi teh kadar tuh coba ceklok cek Islam hebatnya dicoret atau make duit cek Islam harus goreng berarti cek Allah ge goreng pasti dia aya masyarakat cek Islam halus goreng halus berarti cek Allah jadi tolak ukurna halus jeung teu halusna di hadapan Allah tergantung kumaha ukuran jelema Islam lamun cek Islam halus jelas cek Allah ge lamun cek Islam goreng jelas cek Allah ge goreng biasa kitu kan ningali goreng di halus mah cukup kan ngan kajeun kan sanaos bari ieu perkara halus akan ulah banget ku halusna nah ulah banget
sabab perkara halus can tentu bakal diterima. Ngan setiap diterima tentu perkara halus. Akan pengaruh ngaji ieu teh halus kan cek Islam, cek Allah ge halus. Ngan akal ulah banget ku halusna. Naon sababna da anu halus ieu teh can tentu diterima ku Gusti. Ngan setiap nu diterima ku Gusti Allah berarti perkara. Nah, mati kitu logika we heulana. Teu sakur-sakur sanu asak dahar, da aya sanu asak teu dahar. Tapi sia setiap anu di dahar tentu sanu asak. Bener teu? Coba sakur-sakur sanu atuh sakur-sakur sanu asak di dahar. Dan setiap nu dahar sanu asak. Dan can aya jelema ngadaharan sanu gigi. Bener kan? Cirina eueuh nu sanu gigi, sabab di dieu eueuh nu nggorekan yang tai. Dalam anak kokan yang lain mah berarti kan tukang ada rasa gigi benar kan lah mana nah buktina ayah sanu asak ke di dahar ayah kan so akan belenya ke sawah enjing cek si ete di bumi mana teh salaki aing lamun balik di pamasakeun mana teh konyongna kabayang cek si ete sanuna diasakan sambalna direkokeun dicambalkeun asina digoreng tamak salap jeung sajabana terus kalau si akan lapar di balik kabayang yakin bakal nikmatnya eta dahar si akan geus lapar neng akan uih ieu teh serah lapar siapkeun sangu balenya teh ka imah pas ka imah alwe ngasongkeun sanguna teh buuk ngareueuh make kanti make kutang BH rumah kambir pas ngasongkeun ka salaki nu keur capek bari kitu kira-kira di dahar mah sanguna asal gitu asa sanguna dan akhlak ngasongkeunana teu baru nah ieu ge urang ge ngadoa ka Allah kan yeuh ngadoa ka Allah ketika Allah telat mere ijabah ka urang ge kan sok nuntut Allah tuntut diri urang dan insyaallah Allah salah maka jika Anda jangan nuntut terhadap Allah telat tanpa mere Allah justru kudu dituntut teh awak urang barangkali mungkin ketika urang ngalaksanakeun ibadah teu sesuai dengan etika atau aturan kita nu aya. Orang kira-kira lamun jajaran teu sok nyalakeun wirid, nyalakeun ajengan, nyalakeun sorangan. Ya urang masuk nyalakeun sorangan, nyalakeun Allah bener. Ata nyalakeun ajengan sabuul euy ajengan teh. Itu padahal salah sorangan. Sok pemuda lamun ditolak ku awe tong amekan nolak. Salahkeun heula diri sorangan aya naon di diri urang. Ajengan teu naon aing teh diturut masyarakat, tong nyalakeun masyarakat teu naon aing teh diturut masyarakat bener mah omean diri urang. Itu aing romo lain kalau mengatakan itu amoknya entong amat palura dari masyarakat ketika entong nyalakeun sasaha kedua diri urang mungkin ketika wirid kunaonnya di aing wiridan getol ngaji getol jeung sajabana jadi kita can bukti para bapak sadaya ya keur masalah Allah ka Gusti Allah diijabahna doa teh bervariasi kan aya nu diijabahna teh di kiri dia di kiri dia apa kiri dia jadi itu nah kan kiri dia itu bilang ge akan ngadoa kudu teh aya ganjaran mah kan dibere ijabah teh 100% ku Allah teh ganjaran teh 100% lamun akan ngadoa sakali teh 100.000 dibere ku Allah jadi ku Allah teh dibere 50.000 cek Allah merentah maneh bere 50.000 ieu mah 50.000 mah keur bayar maneh dosa da dosa maneh tuntut di kiri dia ngaranna entong amok kan eta teh atau aya kadang-kadang jelema teh di kiri dia leuwih ti di kiri ieu mah gede nyawa teh seperti kieu contoh akan balanya ka warung mabit 100.000 pas balanya 20.000-an ka warung teh asal ka tukang warung nah tukang warung make teh daek bulanan teh kan bulanan apa abdi teh balanja 100.000 ieu kan panakan juga disamatan ka abdi 1 juta tak ayeuna ieu 80.000 pake bayar hutang 20.000 pun ka maneh geus balanjakeun aya untungna aya dosa murangan mun siksaan di akhirat di dunia untung aya deui tak ieu akan dijabat teh kunaon ku Allah nyari ngadoa teh umal peuting teh dibere teh saeutik ka eta teh keur mayaran hutang kan salah teh tetep aya manfaatna akan ieu dosa nu kamari teh dibayarna teh ku wiridan urang akan ngaji akan wiridan akan salat akan maca tapi kunaon kahirupan urang teh ngan tiba ukur meunang duit teh saeutik teh sesuai kahayat anu dihayat di kahayat
lalu 1 juta teh mah bijil teh 100.000 berarti 800.000 mah pakai mayar hutang ka Amerika mayar dosa maka tong sedih kan ketika orang adu-adu dari saeutik teh pakai mayaran itu mayaran dosa tetapi di akhirat bakalnya oke aya diinvestasikan diinvestasi dia mau ngadu getol sholat getol tahajud getol kalau ya ada kolot ketinggalan jarah ketinggalan bangsa kehidupan teh eta teh diinvestasikan di dunia hidup bangsa dan di akhirat bakal jadi panggung harna sok pilih akhirat jadi mana lalu saya jadi panggung harna ketika akan jarah wiridan ngaji getol tahajud getol itu akan ke bangsa kesaburan sindiro kan eta teh panggung harna di akhirat daripada menduhar di dunia jika ajengan diular sana si eta dan palupaknya tak kadang-kadang dikitutkeun mata kainan cekita la tutolib robak bita'ahul makabi wa tutolib latsaka bita'ahul adabi anjeunlah nuntut ka Allah subhanahu wa ketika Allah mereterak ka anjeun penghasilan sama cita-cita tapi justru udah dituntut ke awak kurang barangkali mungkin ketika orang kenal melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan kita pun aya tos gitu teh aja nah tos gitu jaga itu nomor itu ibadah teh kakare beres tadi aja mana gitu teh terapkeun saeutik mata beda aja mah tak kudu ngarti teh dirinya kan so gitu kan ngan jelas anu diterima ku Allah mah perkara aku usah terlanjutkan lamun urang telat dibere tong amal sarua kehidupan sehari-hari kayak gitu kan sarua kan dan di dunia depan musuh teh dicontohin akhirat lain ya yang kajian kieu kan kajian kieu urang di dunia teh ku Allah teh nyeun dunia Allah urang diciptakeun di dunia teh keur maksudna keur anu ulah maksud kajian ka bisi mah nya kajian kan amun ka Allah urang Allah nyiptakeun urang maksudna keur ibadah maksudna keur anu ulah karena Allah ulah itu nama ulah maksud tinggal dina kitab Sarqawi annahu la yatasifu bil agrodi bil af'ali awil ahkami Allah mah teu kasifatan bil agrod ku tujuan ku pamaksudan bil af'al dina waktu nyiptakeun manusia kajeun kan ulah maksud ka Allah nya urang siga alusnya sok akan nyarita maksudna Allah nyiptakeun urang teh keur ibadah siga alus teh padahal salah kan naon ari ngaran maksudna seperti kieu kan akan bade ka Jakarta ditanya akan bade ka mana bade ka Jakarta rek naon maksud bade usaha kira-kira hasil usahanya jam saha jam batur jam urang berarti lamun kitu mah Allah teh butuheun naon maksudna butuheun ibadah urang butuheun salat urang butuheun zakat urang sementara Allah teh butuheun kudu kumaha atuh kok urang carana ka Gusti mah kudu hikmah kan hikmahna Allah nyiptakeun manusia teh supaya ibadah hikmahna Allah nyiptakeun manusia teh supaya nyieun contoh ngamanfaatkeun perkara di dunia masuk gitu kan nah hikmah Allah aja ulah maksud aja siga alusnya siga gaya maka kuama khalaqtul jinna wal insa nanti geus hikmahna Allah nyiptakeun jin manusia teh supaya bertauhid lain maksudna kan Allah mah kedua tujuh hikmah ari hikmah mah kieu karena perkara dilakukeun ku urang anu manfaatna ke diri urang berarti Allah hikmah Allah nyiptakeun urang teu boga pangabutuh dan sama dan kebutuhan sholat urang kebutuhan ngaji urang kebutuhan puasa urang berarti hikmah ada hikmah perkara nu dipika butuh urang sok akan usaha jang saha jang urang aya jang Allah teu aya maka kalau mah hikmahna Allah nyiptakeun manusia teh supaya ibadah hikmahna Allah nyiptakeun manusia teh supaya ngamanfaatkeun perkara di dunia ngaji kan orang ngaji di bekal di akhirat itu hikmah kan ini dua periode yang mengumpul itu hikmah kalau mau kena hikmah aja udah maksud kembali kamari mah kita kadang-kadang ajengan itu kesadarkannya kalau teh maksud kadang hikmah salah ada maksud mah tujuan yang pribadi yang anyeun berarti Allah nyiptakeun ulah tujuan sementara Allah kebutuhan sholat urang
hikmah mah kurang maka takrif hikmah mah al wal ghoradu al maslahatu ala istamala alaiha al fa'lu awil hukmu layu alu wayu awu kamu ilal makhluq lahu al muhtaju di ayat takamala ma'rifatahu. Itu kan hikmah. Goron mah nyata perkara anu kakurung ku pagawean, kakurung ku keputusan anu moal bisa digawe kana eta goron kecuali jalma anu dipaksa ku Allah. Bari butuh pikeun nyampurnakeun ka marifatan urang ka Gusti. Mata hikmah kan. Hikmahna Allah nyiptakeun urang teh supaya urang ngamanfaatkeun kana perkara nu aya di alam dunya. Sabab kabeh perkara di alam dunya manfaat sekali itu manfaat di dunia teh. Manfaat kan. Kabeh ge eueuh butuh manfaat di dunia mah. Batu manfaat, kai manfaat, segala hal manfaat. Cek simpeur ge sangkali ge mata maut urang dahar manfaat. Kan kabeh manfaat di dunia mah. Naon sababna? Sabab cirina manfaat teu saeutik jelema bunghar ladang besi. Teu saeutik jelema bunghar ladang batu. Ngan lamun batuna digodong di dahar mah nya manfaat ketika batu mah pamana manfaatna. Sarua ibarat pamarentah aya poksina masing-masing maka palura mah pamilut haram. Polisi ulah nyebutkeun arak haram itu bisa salah. Geus ajengan kitu mah lawan koma. Geus bapak ya, bab naon supaya pamarentah mah. Ngan ngaai memotivasi mah teu masalah kalau ge. Nya cek ajengan teu make cek ajengan. Cek keterangan sama lain poksina kan. Gaya gantol. Nah kita gimana teh nyimpang kayaknya? Itu sakur samudahar sama asak didahar da aya sama asak tapi tidak itu sakur perkara anu sae halus yang setiap harus diterima yang setiap diterima perkara halus kan. Insya Allah nu halusna bakal diterima. Naon sababna cirina halus di dieu teh aya amal ma'ruf nahi munkar dan teu aya alif munkar maka jeung ngariungna leuwih tiluan boleh cek Allah maka ngariung kitu teh. Perkara sanana kudu kumaha atuh carana supaya jadi kitu. Iwati koncina pikeun urang mah kudu tawassul. Urang mah kudu nyambung can sejen. Murwatoh naon ngaran teh? Robitoh kitu nya. Kudu nyambung kudu tawassul. Naon ari tawassul? Ari ngaran tawassul teh sesuatu perkara anu nepikeun kana perkara nu dituju ku urang. So, maka diperintah ku Allah wa betagu ilaihil wasilahnya rek kana wasilah tong langsung ieu mah aing langsung ka Gusti arieueun kitu teh yang Quran kan. Nah aing langsung ka Gusti make minta ka jalma salah make ka anu ka ajengan geus langsung maduka mah ka Allah langsung kan punya Quran ajar magal Quran kan berarti geus jadina. Lamun aya jelema model kitu bere cai na termos tong bere gelas teu jadi rokok. Kan mau make tawasul gitu mah ieu. Maka kalau jelema kawadai tawasul terpercaya kana itu para bapak sadaya bere termos tong bere gelas. Nah kan jelema gelasna kana mah ka Gusti langsung nginum ge geus teh termos langsung ka make gelas. Gitu. Beres itu molok-molok paduli teh. Pokok cek Rasul ke waktu ilahi wasilah cek Allah ke mal mampu mana lebih kainnya kudu tawasul kudu jeung pelantara la wasilah ta ilahi akram wa adu min Rasul aku ngan eueuh dicukang anu paling deukeut jeung paling agung iwati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Maka cek Allah na Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah lamun anjeun resep ka Gusti Allah fattabi'uni tuturkeun kaula cek Rasul. Kita langsung ka Gusti kan? Henteu. Lamun urang resep ka Gusti Allah tuturkeun Rasul. Sabab kabeh geus diamanahkeun ka Kanjeng Rasul tah. Lamun maneh hayang ka itu hayang nepi ka kami cek Allah turutan akhlak Rasul kumaha? Rasul bager sing bager. Rasul bijak sing bijak, Rasul soleh sing soleh, itu kan. Panjenengan akan ke ayat Rasulna ayat turunanana
habaib dia nama habaib aya warasatul anbiya para kiai neuti sahabat beda kan ari sahabat kunaon ari sahabat jeung ali beda ari sahabat mah kan lain keluarga kan Rasul tapi kunaon mah kasebut kali ari surga sabab sahabat mah niru kalinya disebut mah teh nu kitu teh mudok ieu ya dicip santri mah sahabat mah yang budok ileh yang kita si budok ileh tapi niru anu agung didomirkeunana budok si budok sahabat budok dan budok ileh anu agung cek dina aljanon rubama sabasani jeung saterusna teh kana takdiman au tasrifan lihatin bulan namun teu salama eta lah rubama sama-sami dina bab hidupat gini. Jadi sahabat itu teh naon dengan keluarga Rasul, sahabat niru kana keluarga Rasul, kesolehan oleh Rasul, ibadah sesuai Rasul, mereka jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang bisa kan seperti itu. Yang jadi mulia itu tawasul. Pada ayat Rasul ayat warasatul anbiya. Tawasul kan ngaranna. Sim kuring urang gambarkeun tawasul mah kieu kan ibadah tawasul. Contoh tawasul mah. Di dia sok anu ngebon. Asalkan ngebon di dia. Sok lamun urang rek ngebon jenggen, ngebon cau, ngebon naon, eta sok langsung ditencung di pelakan kan? Lamun urang rek melak cau ge kana jeung di pelakan sok ngagali heula bener teu? Gali heula, berakan heula, tos aya diberakan karek melakeun ka cau. Cauna tara. Antara gali heula, lamun berakan sina tiis heula, sanggeus tiis ka karek melakeun ka cauna. Sanggeus cau dipelakeun terus ruangan urang akan aya nu sare di dinya muan cau digabuhan aya. Teu aya. Jadi tugas urang mah hirup di alam dunya teh melak. Urang mah tugasna aja melak kan. Teu aya melak mah kan aya melak mah tergantung akan lamun akan hayang beunghar di akhirat sih loba bae pelakanana. Akan melak tomat, melak gigi beunghar mah. Melak tomat 1000 beunghar mah. Beunghar. Nah, cenah kudu melak sabab cika edah ieu kan. Barang siapa yang menggeluti sesuatu, ketahuilah Allah akan memberi rezeki dina eta sesuatu. Artinya rezeki manusia mah tergantung mun digelutina. Lamun ajengan tukang dakwah, loba hartana ku syariat tina dakwah, bener teh. Lamun ajengan tukang hikmat, beunghar syariat teh kunaon? Tukang hikmatna. Lamun tukang maulud beunghar, tukang mauludna. Lamun jelema tukang tani, tukangna. Lamun tukang dagang, tukangna. Moal tukang dagang menang duit ali hikmat moal kan. Namun sebab barang siapa yang menggeluti sesuatu, ketahuilah Allah akan memberi rezeki dina eta sesuatu. Jadi intinya rezeki urang tergantung digeluti. Kalau akan digeluti na tani ya mah rezekina teh dinya. Akan teh malak pare rezekina teh dinya. Kira-kira akan menang ganjaran tina malak tomat moal, menang duit tomat moal. Oh. Sarua we akan jadi guru mah mungkin menang duit gaji lurah. Paruna mah mungkin menang gaji lurah we. Bener teh kan? Kumaha cenah abdi teh jadi guru teh teh hese yang menjadi guru teh kudu tema. Ah, da ilah di Indonesia Imam Ghazali teh menangkeun. Teu dorakan urang mesti itu sabelah. Sok tinggal di Badul. Langsung galak teuing cek Imam Ghazali Imam tasawuf teh ulama tasawuf yang menangkeun. Lamun akan ilahar Indonesia aya jadi guru kudu nyokong, sokong. Teu jadi masalah. Teu jadi masalah. Mungkin mah duitna halal kan. Tinggal kaidah fikih. Yukta parukil ibtida malah yukta parukil dalam. Cok dina anak gitu bae. Kan anak gitu. Yukta parukil ibtida malah yukta parukil dalam. Dihampura perkara anu teu dihampura perkara dihampura perkara yukta parukil dihampura anu hilang naon perkara anu lain tapi dalam lamun langgam mah teu dihampura. Eta mah dihampura kan tu ibtida mah akan hayang jadi lurah, akan hayang jadi guru, akan hayang jadi lurah. Ngomong ka masyarakat mah bagi duit. Geus jadi lurah mah eta mah jadi gawe halal kan dihampura bukan ngomong kalau urang hayang jadi lurah mah. Menang teh jadi naon. Riweuh teuing. Tong sok galak teuing mah urang akan aya tak bebas aing boga pinggih aya dina. Kalau hadis geus dasar si anak-anak. Coba ya anak kan gitu kan. Akan jadi guru. Joko jadi guru heeh teh dihampura di dinya mah. Da guru barang yo. Ngan
jeung Imam Ghazali nyokong sakurang da ilahana Indonesia mah kitu misalkan akan itu mah idoraka urang mah idoraka akan da ilahana kitu engke gajina di ditu henteu kasebutkan Rasulullah si pirarkan lain atuh salah gajina kitu mah ibarat jelema lalaki ngabohong kapawajiban pidarkeun aspara berat gitu-gitu teh mah ya salah au ngape pidarkeun aspara lain pamajikan ngabohong ka salaki ngabohong ka majikan lurah ngabohong kana janjina lain pidarkeun aspara mah jelema merusak akidah ngabohong ningalikeun ka Islaman padahal hukum itulah anu pidarkeun aspara mah anu ngabohong ka masyarakat palulah misalkeun pidarkeun aspara teh teu dipercaya teh mah nyalurkan wa teu meunang kitu tapi aspara teh kudu nyarita mah da eta masalah dunia kan atuh nya dunia di hukuman kuliah asal tuh gitu kan cok tanyakeun loba ajengan di dieu aing teh kolon pesantren mungkin aya kolon kardoyong beuy masuk ganti itu lah ribut kan mah tanah cok kembalian mau aing nyokong cokong bukan duit mah kok ribut euy dan memang ilahan itu kaedah tinggal dina juz kadua dina aya yukta arukil ibira malah yukta arukil dalam dina aya kaedah tinggal isi wadon aya ana juz kadua bab jumaah itu salah teh aya ribut dina sok dari si manusia mah kumaha nu digelutina lamun akan hayang beunghar berarti kudu loba lamun akan melakto maka sing loba melakto maka lamun akan melak cengek berarti kudu sing loba melak cengek nah komo cengek dipelak tomat dipelak kacang dipelak cengek dipelak air dipelak beunghar pisan kitu mah sarua keur akhirat teh kitu kan atur mingguan jero mingguan atur salawatan jero salawatan atur ratiban jero ratiban atur jamaah jero berjamaah beunghar da digarap kabeh sarua di akhirat teh lamun jalema ngalaksanakeun salat fardu 5 waktu hungkul asup ka surga anggeun rasa pikiran so akan hayang ka surga tayang kan bae akan ke zakat akan ke puasa akan ke asal salat teu teu maksiat asup ka surga makan teu sok salat 5 waktu hungkul simpen we nang loba rakaat bakal asup ka itu ngan kacek di surga nah ibarat tahun 80 ka itu makin tahun 80 ka itu sok da akan berkalaman baheula sok sawan malaga teu baheula enggak pare pokon pasama kieu kok kieu pare tapi itu naon 3 bulan geus muyang bener teh baheula muyang baheula teh naon make muyang sabab baheula mah meuli baju ladang pare meuli asin ladang pare meuli tarasi ladang pare mulikeun gawe ladang eta nya heueuh 3 bulan geus muyang deui padahal pare lo ieu ge kitu lamun akan hayang asup ka surga cukup ku salat 5 waktu oge dan kacek tiba ukur bisa asup kana lataran surga hungkul cenah kembali urang mah ka efek geulaan kan aya balasan sama sarua di dunia ai pas akan teh itu teh logane dong naon cenah urang mah kenah contohna ibarat kieu akan erek kabogor ari mah duit di bogor pas-pasan jeung kadaharan di Cianjur kira-kira lamun akan beuleunya ka Cianjur beak kabeh tapi itu mah kieu kudu kabogor kira kabogor lamun mana aktif apa teu aktif teu aktif paling ngageme bener tinggal kitu we akan hayang ngageme di surga teu lamun hayang ngageme di surga teh cukup ku salat 5 waktu ge cukup ibu ge bae nyentong mingguan ku naon salat teh hungkul asup ka surga itu ngeun ngageme di ditu ai pek teh di ditu teh geuning kita aya gedung di surga teh si horeng ditinggalin nanti dibeli nanti kudu mingguan akan teu mingguan moal boga gedung kan di ditu teh ai pas di ditu teh gedungnya jadi eueuh kasur naon fasilitas eueuh geuning fasilitas nanti kudu silaturahmi ai akan teh silaturahmi eueuh fasilitas pas batur ngadahar lengkeng kudu baca salat akan teu baca salat jadi akan teu barandaan da salat hungkul sakitu mangga itu nyangakeun rek kitu hae pilih bakat maka kuing mah teu nikah hae bae akan salat teu ge mata akan salat 5 waktu lamun akan salat 5 waktu insyaallah ka surga bakal asup ngeun di ditu barang sakan kalau kumaha ge barang sak
batur ngadang daging hayam ini batur cicing di gedangnya itu paling parah coba kayak sawat badan di gitu zaman sawat 100 kali di dunia kan sampai sekali teh coba kayak kabayang awalnya kalau bisa kalau batur kira enak kalau masih orang tinggal di awal saudi kalau ngerti karunya aja tak masa kuwi sekalian ku ajengan karena tak tahu di ayeuna sok mingguan antara geura mingguan antara tahajud geura tahajud antara duha geura duha bisi bangsa kasih agama insyaallah kan Islam bakal ka surga ngeun kasih di dina kitu antara mingguan itu calon balasan di akhiratnya bahkan tukang sholat 5 waktu karena sunat tarawih itu calon balasan di dina teh asli kan sedekah kedua misalkan mingguan parang aja dah begini mah itu calon balasan kita di akhiratnya sana jadi menyebutkan yakin kan dan masalah kan segala perkara deh Allah orang dititahkan kalau dia teh hikmah nanti kernian contoh kehidupan catatan aku yakin ayat teh ku perkara kayak di dunia maka adunya biratul akhir dunia teh gambaran akhirat jawab tarik urama kan tergantung mata ku dulu bapak pelakan tak ini kemelakan kering jadi kemelakan insya Allah kira-kira akan dipermelaki akan percaya yakin masuk ke surga kan? Yakin kan? Yakin kan? Nah itu orang yang takwa. Untuk yakin sebab ada masuk ke surga. Tapi kujen mata takwa. Al jannatu uidat di surga. Tapi kayaknya tak ada takwa. Tapi ngalaksanakan perintah Allah ngajauh larangan Allah. Aji kira-kira laksanakan perintah Allah sana ya. Ngajauh larangan Allah tuh ngajauhan. Dengan kemaksiatan tadi kalau kan dengan ngaji berarti akan dari surga dan kayaknya ini sekali ide mah ternyata mungkin aja nggak pegangan sehingga bukan jadi manusia mah kan rezeki nanti tergantung mau digeluti lamun akan seueur populakanana insyaallah mau seratik makan ekoterapi ala atos teh disebut nanti tarbiyatul himayah si bering gaduh kitab Al-Firqas waktu wagera ciri manfaatnya kan ayah Habib di Hadarul Maut buat di Macarati di Hadarul Maut ayah jami Habib menuju ke danang ada melarang ke Habib Abdullah cek Habib Abdullah di NTT menit iya detik iya waktu nah hasil mukasafa anjena dicabut roh kayaknya cek eta Habib jadi mual biasa uikabumi dan cek Habib baca kemana iya ya latif falam yajal udubina bimana jal inaka latif ulam tajal udubina wal muslimin ya amas petak nanti alhamdulillah biasa uih kabumi ceki dikawal kuatun jimanan 2 tahun kan di harita barokah nama saya kedua latif ayah di kampung itu di kampung belah itu kasehat di kampung itu ada mata-mata pas di kampung itu nuju ngaos kieu Bismillahi amana billah wa mayyumin billahi la khaufun alaih. Nah, Jibril itu teh sallamu maghrib langsung balik ke daerah. Nah, ieu maneh tong jadi nyerang ka eta kampung, lamun maneh nyerang ka eta kampung bakal binasa. Wayahna ketika di-stopkan terjadi. Jadi intina hikmah daripada ratib al-aqab seueur kan. Namun punten kan simkuring guru panurai simkuring aya habaib Alakos areja upami ngawas ratib tekeng di langkungan tekeng di kirang namun sababnya logika itu kan nanti ngalogika lamun akan rek ungkapan kok kuntuna kurang hiji bukan mah atau kita mah hiji kuntuna bukan mah di kerah pas ratibnya kerah pas ya tak dipaskeun we sing beri mata sok di ngajar teh namun teh ya latif falam yajal dubina bimana jal inaka latif ulam tajal dubina wal muslimin la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil maulana mana sih kan terus hasbunallah wa ni'mal wakil gitu hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah sakitu kan kenging di lingkungan maaf puntenkannya punten simkuring hasil guru simkuring mah jadi habaib pan bicarakan kan sebenarnya gitu kan di kecamatan Pagelaran dengan ibarat Habib simkuring masa Pagelaran namun sebabnya sabab Pagelaran Pagelaran teh kata ya Habib simkuring di Korsiku ngajak ke ratib nanti alhamdulillah di tiap daerah
gemar rati dan ajaknya hadiahnya cantik tahunan kan karena rati besar semua maka cikon ke Cianjur Selatan biar rati asa ini kan berat nanti mau deklarasi di tingkat umum baruran kalau kan kita dengan ulang lagu maka lagu istighosah seorang betul ayah kami seorang gaya istighosah kan lagu masih gaya berapa istighosah jadi masa dengan tapi anak kan gaya nih gaya habaib gitu ayo orang masih kami seorang betul kan betul ayo memaksakan maka jadi ayah tukang goreng ini tidak udah kau tidur kang Ade ditanggung kang Darus dihitung pas masyarakat di Cidampang kau betul orang tugas kita hidup kau orang betul kan orang bicara gitu kaki berarti aja aku gara suara aku aina eleh mana kau tanya ke orang orang mikirnya tinggal ayo menjalankan laga istighosah pada seorang betul gimana betul seorang silakan baik seorang betul tidak payu jadi masyarakat itu nah para bapak sadaya sobat jadi urang mah tugas nage mau melak urang mah kulantaran urang melak berarti kudu loba pemelakan teh kan mata jawab kaedah kan lamun anjeun hayang jadi jelema luar biasa robahlah kebiasaan anjeun contoh atau jauh akan buka sawah lahan sekian kilo kintal kira-kira 100 tahun kita sawah bakal jadi 3 ton mah mau kilo kintal tapi 100 tahun ke malu 3 ton lamun jiwa 300 berarti 800 ribu nanti kiamat di 800 ribu kurang dan berarti apa kumaha robah bedena beurang cengek malah naon aku cek tetep hayang melakare robah kebiasaan urang tadina galon karep lakan cengek tadina galon karep lakan jagung lakan kacang lakan bawang lakan naon pas waktu panen bawang cengek 100.000 bawang 100.000 jagung 100.000 tomat 100.000 tanah itu sabaraha jadi sabaraha jadi 1 juta diurang bisa jadi robahna urang akan gitu lalu akan jadi luar biasa di akhirat kalau waktu kurang ulah jalan di tempat hayo cing robah atuh ibadah tengok gitu aneh-aneh jalan di tempat kira-kira akan lebih mau baca aja mau saruha begitu akan kayak menang rahmat Allah kamu hari dan kan ritual teh kami sekali jadi di minimal antara naik bagaimana salat antara naik jalan di tempat kamu lebih kayak lagi lebih mata pingin kasih barang saka nah kalau dulu nikmatnya calon barang saka dulu dari akhirat kan silahkan kan pada ibu sebetulnya namanya mingguan ngaji Quran di bumi baca sholawat gak akan kan abdi mari nonton TV kebaik mari nonton TV kira ada 2000 tuh ayo guys nonton TV kan ada coba bisa lawat itu kan jadi masalah dorakan yang nonton cuma bisa percuma ibadah makan riak gimana bener tuh ibadah mariah halus kan manfaat daripada itu melihat dan yang mati gede-gede riak daripada melihat bener tuh beres manfaatnya aja soal akan nyumang masjid lihat kan bisa 10 juta kayak kata buat terbaik dan kita manfaatnya 100 tahun di masjid daripada beres ikhlas hari itu tenges nah karena itu riak gede hancana ya kan ya maka riak ini urusan ibadah mah riak dialuskan sebab di sisi lain ayat idhol surur di sisi lainnya maka pembebas pembayar riak kan tarima bahwa kalau semuanya masyarakatnya kabeh riak kan kena kan terus kalau mungkin begitu teh gak usah diomong ke nyetara sok sinangnya kabeh mereka terus kurang itu mah aja mereka bertantang kena mereka terus kalau mungkin begitu aku lah itu ngomong nih zaman dia ke guru apa ya salah jauh bener tuh ayo itu pada terlihat sama-sama kakek karena saya tegang teriak aja tapi beres manfaat tuh aku kepikiran jual dulu ke biasa tuh itu nanti kena riak kan ibadah mana gak usah ganjaran cepat aja cara tadi dia kita baru pilih mari kita tidak lah saudara komite Maria itu mau kan bismillah pada riak mau kecap itu lalu di apa sok pelakan kan pelakan jauh kurang sementara kita pelakan manfaatnya kebatul kerurang akan melaksanakan sok di awal masa akan pikiran gede tuh pikiran jantung tuh ayat daunnya aku akan dialak ke dalam benar tuh tapi akhirnya tanpa sapu mana an ngajari kena sah nu ngagede kena sah anu ngabutian Allah
Tapi ketika di awal itu sampai jam Allah yang udah ke jadi ngaji di uing ajengan pokok tidak panggung ajengan rumah poe ngawur lain dan ajengan dan akan itu kan ngomong tere di bulan itu tuh lalu di uing kan lalu di simpuring makan ajengan itu serang poe lebaran teh itu non sabab makan uing ajengan kesalahan eta jelema beunghar kamah kita meletak bisa malah ke sapa ke coklat sapa ke eta aing amok kan amok ke masyarakat lupa ke aing teh mere panggil kamu Tuhan kan ada yang mau Tuhan dari mereka rokok tabokon saatan mau rokok sapakan tadi tapi lain serangan kan yang aku kan akan hidup kawarat nah tidak kawarat kan kita aja aja jadi ngawur sakau kamane punya masyarakat dari rokok ya aja dari rokok doraka gitu ngawur miraraan kan ini umur kabayang kemana nanti kabayang ini kan kalau kita mau tahu kita kaji kan akhirnya kan manfaat sih tapi kaayana atau kaji nanti orang ke masjidnya buka rokoknya sambil bungkus kan atau unsur era kadang-kadang ini sore teh ayah noah ini jam 2 dan duluan kan saya datang akhirnya datang kafe sang itu datang di area Cisute balik salah-salah teh kan haji di keresek tuh mata sok kawan teh gunakan kan itu nanti gue mau wani teh jeblak cekok so jadi pepelakan malah diterbaturkan ke kurang sok akan melaksanakan ayat yang Allah kesinian Allah betul-betul iya ge ngaji model kieu akan mingguan mata salat eta pepelakan kurang anu manfaat besar gerur dari kerbahat tujuan kerajinan henteu dan henteu ajengan kayak kembali dilingke kada tiba-tiba kan lingke teman-teman mata kamu lagi ya tukang gawe ini ajengan harus dibawa ajengan nikah duha ke masyarakat akan saya urus salah kurang ini kita ajengan duha akan gara duha ajengan boga ini sangat sedikit maka anu gawe sok anu boga jamaah nali kumaha kumaha tuh di gedung teh ajengan mah teu tanggal kan teu kudu duha teu kudu tahajud asal nikah masyarakat teh tahajud jeung duha nikah alus nikah zakat boga ini dina zakat teh mata ajengan mah benar tong aneh kurang ajengan duha tah tinali eta kan sebenarnya mataku hayang jadi ajengan teh apa cenah akan udah ngurus kolot mau bisa ngaji anak kurang atuh tali mata kuring pengenah kan mata ajengan mah teu kudu salat duha itu jadi masalah dagu galing kan nya eta mah tamahan ngan mah jangan namahan nya nikah pokok nya salat duha pokok mata beuki beungar tong aneh ajengan beungar di dunia bangsa di akhirat mah yakin bakal beungar teu beungar dunia hati mah ajengan pasti bakal beungar kan alat kumaha oge dagu galing nah beres cau tadi kan jadi pepelakan kurang kan kurang mah tugas lagi malah tengah gede itu dan pas ditinggali ke cau teh duduk teh wadah air lagi cau teh kalau jangkung yang pegang begitu mana berumah beda pas ditinggali teh ajengan itu mau teh ketinggal teh kecil sebelum sekali sampeurkeun ajengan bukan onteu masa gitu dah dah mah gitu teh dah itu anu tugasna yang ngawur lagi urang dan bukan orang foto-foto itu ajengan teh kicip sebelum sehari bukan teh atuh bere sampai ke ajengan dulu apa sih masyarakat kok bere aya begitu teh ulah di bere teh orang cau teh begar-begar teh begang-begang kene teh anak-anak teh tamahan ku organik bener tuh beda ini ku organik urang pas ajengan bere kok masih kene oh di bere geus jakat kumpulkeun kudu mah kitu ajengan teh pas ditinggal teh alhamdulillah pegang motor mah cau teh sabeh diberak teh nongeng kudu kumaha anjing ajengan teh pas ajengan katinggal main Facebookan teh awewe tong diomongkeun sampeurkeun ajengan tong hati-hati loh bisa kami itu masyarakat dimana diomongkeun enggak apa ngaji teh ajengan eta kamari ngadeukeun rana euy tong sampeurkeun papatan ajengan ajeun kerbah kahormatan jeung manfaat ilmu ajengan isi ku Allah dibagikeun ka manfaatanna wayahna ajengan teh bisa bisikanya muing alhamdulillah urang kakangnya moal geja-geja pan masyarakat masuk api geuninganan ka ajengan teh anu tukang nyempoan galang karena daek ngaji bener teh mungkin ajengan teh api para
para bapak sadaya tinggal di akhir zaman macam keterangan latakun aliman yang mau jamnya ilmu takun jahilan wah neangan aja biji alim anu api bernama ilmu takun jahilan bakal bodoh aja buntungan dari neangan aja yang api. Jadi artinya berarti loba aja kan besti api mana kau dengan kalakon panwi teuing kalakon mah tapi mah ngomong nah mata cek keterangan undur makola wala tadur ai keterangan di hadis-hadis juga baca undur makola wala tadur makola dengi kan mah omonganana lain jelemaana bener lain nah kunaon etika aja nama make seminggu kan jelema amal hadis lagi kan bener kan undur makola wala tadur makola pas aja ngirikeun anak ngirikeun dengi kalau nanti panuli kemarin hadis itu kira-kira disilahkan panuli teuing kalakon mereka mah ge nu penting mungkin warna bener dibilangna kitu beres kitu mah kitu da cekarang mah kitu menurut makola tandur mankola teh gitu ya kan terus geus bahasa mah eta urang mah ngeunah da menurut tanggal belah geunah geunah ka urang dari zaman hese kan rek nyangan api hese moal bisa kan itu ajangan ngahaja masyarakat ajangan nyampir apa kadang-kadang lewat ajangan susu ke mata di turbannya bener mata hese ka abang geus normal jika dia bisa sarua eta luar mah lu pinting resepun di nama resepun dasar gua bukan nafsu emang beda nafsu aja kamu aja lebih gede nafsu nage tuh berarti mual ayam api di dunia mah maka jolek kaedah ke kita undur makola wala tandur makola tak kaedah eta teh sabadan ajengan geus api gitu kan sabenerna mah di masa maneh ngawangkong geus heueuh eta kadang-kadang geus ada di luar ngomong eta mau manehna undur makola teh manehna teh provokator ngagoreng gerak teh geureuh mata ustaz kan bener tak jeung cicingin teh sebab populatan dan tesageus melak mereka mantap pelentung ke jauh terjadi tah dina sifat cau kan lebah cau sifatnya cau mah sifat kehidupan negara kudu bener teh sok cau aya bener begitu bos beureum dicopot ku urang dahan anakna bener teh teh coba tarafun tak bener jelema kitu lah pulungan berikan ya lah kewajiban berikan imam terkadang terkawin hulu kurban enak tengah buruk terkadang kulak doma ribet cek ajengan teh enak cek masyarakat kami siapa gitu iya terkadang kulak kurban ya hanya pas yang tinggal macam mau gunung ke Allah ulah tau kemudian sama cau mereka anak-anak jol hiji awal jol hiji karena ada malah kudu montok kayak itu kudu lebih dihina lebih montok jadi kayaknya urang geus sarua ketika dihina ku batu kudu mantap naon sababna sabab cek kaedah ketika Allah ngagerakeun mereka seseorang ingin mencaci maki pada hakikatna Allah rek ngangkat keberanian di diri urang sok awewe terus saya diledek ku lalaki dicabok mah dihina mah digeleng mengakhirkan ujung-ujungna narima neka tolak keberanian anu asal teh eta tolak da sieun kudu dilawan bukti berani kan mata kaum aneh lamun urang aya nu ngahina pada hakikatna Allah rek ngangkat keberanian di diri kamu begini nanti kan orang ketika diuji ku Allah subhanahu wa ta'ala kuno beli Korea padahal hakikat makanya anti Allah so kamu akan diuji ayah benar ciri nanti hati Allah hiji ketika orang menang hinaan menang ujian ti Allah bakal ngarumahkeun karena nafsu berat kedua bakal jadi kiparat dosa katilu bakal jadi ganjaran ke orang tinimang mudah diuji model gitu, contoh menjauh akan boga duit yang celengan akhirnya menjelang puasa mungkin 5 puasa terus lebaran erek piknik yang celengan pas botingan sawal tanggal hibuan lebaran ayah kene dia karokat pas dengan botingan bola tanggal hiji isu kadek berangkat ayah mau ke bangsa sok jadi itu duit yang eka-eka secara lahir masa binasa tega tapi hakikatnya sebenarnya hanya Allah lamun akan berangkat pakai duit nu eta kajayanti pasti akan bakal berangkat jadi itu bakal ningali bujur pada pinggir sahur kadang-kadang ngomong tulatur jadi mata dosa dia cek Allah dia jelema karunya dari dosa gue seduit nasi naleungin anu mau ku bangsa kau ke bangsa berakatna jadi teh tanyaan lagi di Allah begitu nah maka kamu akan bakal jadi kau bakal kudu bakal sedih perkara dulu kamu jadi sedih tapi hakikatnya Allahnya angka urang berarti bisi urang jadi masih
Kalau kayaknya aja. Karena nama gitu kan. Dan dangkal iman pasti bakal lain. Iman ada mau kan mau jadi sedih. Oh, hakikat makanya hati Allah. Memang ikhtiar Allah mah itu. Pilihan Allah begitu deh kan. Sok jauh dari orang gunung. Ciri gunung rencana tinggal tujuan mah jauh mah gitu kan. Pas adek akan berangkat cuma di tutup jauh. Isu kalau gunung dari adek dari kalau gunung gunung mah gitu begitu jemput ujian. Nah ini kan ngomong masyarakat jemput epidemi sabolo. Sih hukum mah gitu lah gunungnya. Beres kita tujuan. Lengkung teh jauh jadi jauh kan. Sok jauh lengkung kahana. Der teh asa bikin jauh sok. Rasana beda teh. Coba cuma kakapir pahit jauh teh. Zaman teh kakapir itu, kabudak itu, kakolot itu, kaaki itu, udah jadi jelema teh kudu kitu kan. Rasa teh suatu tuh rasa sama. Rek kudu beung harga rasana kieu, kudu miskin ka rasana kudu kitu jelema mah kudu mah. Malahin nggak beda waktu sebagai jelema bunga. Hukum arek siapapun dia, arek presiden, arek jabatan siapa, oh karena waktu lalu ya hukum. Entah ningali pangkatan ningali, itu hukumnya udah dasar gua kakakwi. Kau pilih bu, ibu sepeda bagus. Apa? Itu hukum maka. Cek hukum itu kan, ulah pilih bu bahaya. Bakal jadi pilot gimana? Setan pilot maksudnya begitu kering. Cok, jauh kan? Pelengkung teh jauh gede sifatnya turuyan anak. Ketika dia tawasul kan, jadi tawasul itu turuyan anak bodoh. Ayat turuyan teh ayat silham, ketika karena ayat putih dianggaplah silham kanjeng Rasul, para sahabat, tabiin, ulama, tabiin, mutahirin, kader paling utama berarti. Jauh kan jauh pelengkung ke jauh teh ayah silham dari kahana mereka ayah butitin apa terama butiti ngan sanawas butiti kan jol banar asal ulah resotina turuyanana harganya sahabat teh sarua kan mahal tak akan jalan hayang jadi mahal jadi jelema butitina aturan butitina arep jelema butut ibadah lamun hayang ulah hayang mahal sampai jeung kanjeng Rasul ulah resot tidinya eueuh Rasul aya sahabat para ulama ulah diujeun ajengan ngan lamun akang teh cau resot teh turuyanana eta pikiran jualna bakal beda aja ujian lamun akang resot di kiai kan mayangna akan malaya hargaan di akhirat maka kamu akan hayang nepi ka rahmat Allah beunang sahabat Rasul awas ulah jauh jeung kiai ngomong ka kiai ngeuleuh ulah aja bukan ilmu turunlah pakai buah kiai seribu izin pula sebab eta turuyana kanjeng Rasul sallallahu alaihi lamun tur teresot tina turun sana jeung urang jelema hina jelema ibadah mulut tetap bakal mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala lamun urang hayang mahal insyaallah ulah resot tina turunana ulah jauh di kiai ulah jauh di ulama terus amal saku amal kiai tawasul ngaranna begitu teh salajengna para hadirin sadaya tentang masalah Isra Mi'raj kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang buah naiknya. Allah Subhanahu wa taala ngaisrokeun Rasul ti majalah ka Masjid Aqsa nepi ka naik ka luhur. Urang nyaritakeun keur naik di luhur kan. Moal nyaritakeun papangi dari ka hiji sabenerna makan kuing mereka bahas teh anu can dibahas ku ayeuna kali. Da geus minang teuing anu dibahas ku ajengan masa kudanir mah. Moal kuing mah bakal beda. Beda ke berat atuh ngeus mah bisa jalan kerjaan teh aneh tapi orang aneh mencari bahas sesuatu ini bahas gitu udah yakin kan pernah mengarang asli asli coba buktikan ada orang bukti benar tuh cenah euy yang kita kaji bisa orang buktikan
Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj kan nggak jalan gunung Kopah, gunung Kopah aja lain di alam kieu, kang di alam luar, di alam itu kan teh. Alam luar gunung Kopah. Eta mah alam hayang gunung Kopah, hayang hafalan surat Yasin. Nah tafsir Yasin. Gunung Kopah di dinya. Moal bahasa eta. Kanjeng Rasul nepi ka Mi'raj. Cicing di aras kan. Nuju cari Kanjeng Rasul ke di aras. Anu li nuriyahu min ayatin tanjurahkeun eta. Dari Rasul di Masjidil Haram Asy geus ibarat kulun yahu min ayatina keur ningalikeun tanda kekawasan Gusti Allah ketika Rasul cari di aras cari ke ibu di aras jor eta kan Rasul aya dua cahaya dua papan hiji papan tina inten kadua papan tina mutiara pas di tempat eta papan hiji teh tulisan teh Fatihah dan kita awat ya Rasulullah ma tawabuman qara al-Fatihah namun ganjaran jenengan maca Fatihah tublaku abwabu jahannam si jalma maca Fatihah maka raka jahanam lawan nama kali kubaka artinya jalma moal asup ka neraka asup moal Fatihah enggak ada nerangkeun ya dina eta ieu kira Rasul aya pamingin eta baru ini ada mana kita mereka ayah ya kita mal bejakeun ka bisa nyanyi yang winya yang teklek nyanyi aneh lamun akan maca Fatihah raka jahanam bakal dikeluarkan artinya jelema moal asup kana raka jahanam lamun disurahkeun tanggal geus curah Fatihah itu keun kalau bapak sadaya urang tong raka jahanam itu urang jahanam di dunia naon ari jahanam perkara panas perkara rieuh perkara kesediheun artinya lamun jelema hirup di alam dunia hayang loba karieuh hayang ulah loba kasusah baca Fatihah kan sok akan guru ka butet naon ka itu nanti aya tengah hikmatnya di cebol teh anu sok mah hikmat di cebol sok aya di guru teh daerah Pamurakan apa Murakan naon ngirin ada Fatihah bener ngirin Fatihah ngajampe ku Fatihah kan moal bangsa kamu jelema sok ngijaw Fatihah heuh jahanam teh rieuh berarti mah aya rieuh artina di akhirat senang di dunia senang maka kutukan maca Fatihah kira sok bacakeun wiridkeun Fatihah bedina 41 maka sok kamu akan buat pemajikan diri itu di Saudi yang misalkan berdegong di mana bere Fatihah 41 kan sudah dibaca da bakal panggur sok bukti ke baru kana jajah kok lalu nang jajah besok dipikir geus janji kan kurang motong jauh teuing di ditu mah heulana jauh teuing akhiratna oke geus kudu di akhirat geus dulu dari masalah di bahagia akhirat mah di dunia bener kan kemarin ya bab di dunia beres manja beres di dunia ya beres di akhirat beres di dunia beres di akhirat wa ma manja beres di dunia manja beres di akhirat beres di dunia beres jangan sok kakak beres di dunia di masyarakat bebas ya jangan dilaksanakan beres juga jadi itu beres tapi beres di dunia beres di dunia benar sok bab menjelma maca Fatihah da bakal gaya mual bakal sedih maka bisa akan kemarin hidup lah kira-kira mah kaajengan mah datang ajengan nuhkeun ku akbar anak tajwidna ka irokona geus diri do Fatihah itu jadi masalah kudu aya datang kaajengan mah nyamuk ke diri kan malam itu teh dan deketan ka Allah mah iwati ajengan kan maka jelema tukang ngauruk santri mah diharamkeun kana neraka ge dan kuling teh tadi arah mata deketan ge teh kan ulah dijauhan bahaya itu kesambungan kita di Rasul sok lamun jelema tak percaya dina papan terus bacaan papan kedua ditinggal itu sakabeh ayat Al-Qur'an sakabeh Al-Qur'an tulisan teh dan ditanya ya Rasul kumaha jelema maca Al-Qur'an sakabehna setiap biji huruf biji tangkal kayu anu mata manfaat berarti lamun hurufna sabaraha 124.000 huruf Qur'an sabaraha 120 oh mau 124 huruf Al-Quran kan berarti 120 angkal keun di itu deh lamun korma lamun engkeng so kira-kira berapa mau di itu nah jadi artinya lamun jelema osok kolai ke maca Quran bakal beunghar itu sabab kepelakanan soba di itu asup juga pasti sabab semangat di itu so baca Quran bakal beunghar kan itu diantawisna memotivasi nomor kermedawun gitu cahaya tiru kan tiru anu tiru ditinggali ke ayat kursi pasti ayat kursi
ditaros di Rasul cenah saha jajaran jelema teh kulina ya ayat kursi teh sifat kaula. Di mana jelema teh maca ayat kursi maka eta jelema bakal nempo dat kami Gusti Allah. Artinya lamun di dunia jelema teh maca ayat kursi komo jeung surahna insyaallah hatena bakal manten ka Gusti Allah ketika dia datang musibah moal seni, dia datang uji diberi kanikmatan masih bakal bersyukur. Pertanyaan orang mesti baca. Sok ayat kursi baca minimal bulanan lah bakal sanaos bari urang teu ngaji ilmu tauhid tapi getol maca ayat kursi mungkin bakal aya dorongan ka urang sabab naon sabab ari ngaranna wiridan mah perkara nu ngaramekeun waktu di mana orang pun geus rame sakabeh perkara makruhat bakal dicegah ku Allah di mana makruhat geus dicegah ku Allah bakal datang wali lamun cek ikama lamun wali naon ai wali teh bakal datang ka makrifatan ka Allah bakal datang ka nyaah ti Allah bakal mengakui dirina sifat keabdianana dina jiwana di mana jelema geus datang model kitu kakarek ku Allah bakal didatangkeun warida sagala kanikmatan akan dimiliki ku diri pribadina naon salona ngalaksanakeun hak Allah anu hak Allah kudu dilaksanakeun urang tapi Allah tanggung jawab kana ganjaranna tapi ketika perkara dilaksanakeun urang Allah tanggung jawab keur mangga ganjaranna tong bingung kan sholat hak Allah tapi wajib dilaksanakeun ku nu ngalaksanakeun hak urang anu wajib mere ganjaranna saha anu kuduna Gusti Allah seperti kieu contoh akan kulina macul ari boga sawana saha akan eta urang anu hak mah urang hak nu boga sawana mah boga sawah tapi hak macul mah urang kuli hak sawah mah hak nu boga sawah tapi hak macul mah anu kuli nu kuli hak macul tapi hak mayana boga Allah sholat hak Allah nu kudu ngalaksanakeun urang ketika urang ngalaksanakeun hak mere ganjaran saha Allah pasti kitu kan bingung Allah ge boga beban keur mere ganjaran kana hakna Allah nu dilaksanakeun ku urang sholat mah hak Allah nu ngalaksanakeun urang ketika urang ngalaksanakeun hak ganjaran Gusti seperti urang kudu macul hak nu boga sawah mah boga sawah ngeun hak mere buruhana nu boga sawah hak gawe na urang ngeun hak mere buruhan gawe gitu kan contoh mah balik lieur teh adalah lieur salat hak Allah ngeun hak ngalaksanakeun anak urang salat urang tapi hak nuruhanana padahal urang teh kabeh teh Gusti sok kabayang teh urang kan maka sok bacakeun ayat kursi lamun jelema keur maca ayat kursi maka jelema hatena bakal wau jeung Gusti Allah terlebih-lebih di poe kiamat mah bakal ningali dat Allah aya dat Allah aya di mana engkena lain Allah di surga kanjing bakal ningali teh di surga jelema teh lain neraka artina jelema maca ayat kursi bakal asup ka surga dua nomor katerusna cahaya nomor kedua ditinggali ku Allah bukan Rasul pas ditinggali teh surat Yasin kan ditaros mesti cenah kumaha jelema maca surat Yasin jelema nu boga surat maca surat Yasin maka ku Allah bakal diberi 80 rahmat 20 keur hidup di dunia 20 keur sakarat 20 keur di kubur 20 keur di akhirat naon aya rahmat beda kan rahmat jeung hormat beda kumaha akan nanya kasemahan ku akan nyari hormat ongko didiukeun dina kursi disukuhan ongko aya rahmat nah di bahanan coba akan nanya itu rahmat maka aya dihormat jeung dihormat lamun dihormat jeung dirahmat mah akan nanya ka hiji iman akan ditujuhkeun diukeun dina kursi anu mahal pas disukuhan beak kana ieu bumi balik di bahanan eta teh dihormat jeung dirahmat aya jelema teh teu dihormat ngan kacit dirahmat datang nyamuk ka itu ka imah teh teu disuguhanna teu naon balik di bahanan gitu eta teh dihormat dihormat aya jelema teu dirahmat jeung dihormat heueuh nganyangna mah disuguhan jeung sajabana naon dicukupkeun di kursi ngan balik teh di bahanan ngan paling parah aya jelema teu dihormat ongkoh teu dirahmat ongkoh nya diasupkeun ka imah teu diukeun dina korogeran balik setengah ditayong
Nah tinggal ini lamun ieu mah lain kan jelema maca surat Yasin mah ibarat jelema nyemah ka imah dibere suku dihormat jeung subuhan jeung sajabana balik di bahana tak akan di dunia hirup disenangkeun duitna dilobakeun hirup hatena senang pas ka akhirat diasupkeun kana surga di dirganya ku Allah ta jelema maca surat Yasin oh yang begitu badai surat Yasin dibaca sok tinggali dina kaki Yasin kang dari masa ribu mah tinggal kaki Yasin keterangannya anu gimana ieu mah keterangan gimana di surat Yasin nah Yasin mah dihormat di dunia menang di akhirat menang geus coba teh nomor katu terus lamun jadi hormat sok lamun jelema dihormat maka itu asup ka dieu asup bener asup ka dieu kan sok lamun jelema dihormat asup ka dieu dihormat jadi hormat asup kaimah itu asup kaimah ieu asup ka itu asup bapak ari kan tukang maca Yasin masuk naon sababna sabab segala sesuatu sok Yasin yo jelema di Mekah arek teh ngaji Yasin. Pas jelema mau di kuburan ngaji Yasin. Pas jelema naon ngaji Yasin mata Yasin mah qalbul Quran kan. Sok kabeh teh aja teh eta. Mata pantes lamun jelema betul ngaji Yasin ku Allah nya dihormat ongko, dibahanan di dunia ongko, disenangkeun ongko, dirahmatan, dibere bahanan jang di surga ge ongko. Nomor katilu kaopat cahaya katilu. Cahaya katilu ditinggali teh cahaya nanti qul huwallahu ahad. Ditaruh gusti cenah jelema maca qul kumaha teh jelema maca qul mah jelema engke bakal dibere iman tina 5 sisukan eta mah limalin aya teh 5 sisukan bahan madu susu arak naon deui cai biasa rasa marimas aya gitu kan bakal sagala artinya bakal senang jelema teh teh moal kakenaan budak gak moal kunaon sabab panon poe di akhirat kan 7 siku kan malah wakos au adna bakal deukeut 7 siku kan ai panasna ditinggalkeun 100.000 tinggal panan panas bae di dunia nang bakal gimana suatu amal soleh kurang di alam dunia maka anjeun para bapak sadaya sebahagian jelema anu medegong kana salat barang ngaji geura buru balik bisa hanyakal di akhirat mah ai anjeunna pasti tetep akan nerangkeun hukum rek nurut ka dieu sadoro teh kepenting mah tugasna geus geus tugasna gimana Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin rabbana fa'na bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrbat lana fi dinina manil putih musawadaka rabbi wafiqum lima tartanim qawla wa fi'lan karma warzuqil kulala halalan daima wa akhila atya ulama nahbabil khair wa nubakulasa rabbana aslilana kulla su'ud wa akhir birrida minkal uyun qabla an tatyana rasulul manun wa qdir anta akramu man satar wa sallallahu alaihi mustafa manilal haqidah ana wal wafa bi kitabin bihi lan yasisifa wa ala alihi wa sahbihi al-ghurur Allahumma hadina bi huda waj'alhu mimman yusyari'u fi ridha wa la tuwallina wa la yansi wa qala taj'al mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel nikmal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah wa syukuranillah pengawasan syukuri parantos bukana wakosna tos jam setengah langkung kalau bapak sadaya pengawasan syukuri mudah-mudahan barokah manfaatna geus pamulihna urang sadaya dieu masih aya dina pangabdian Allah Subhanahu wa taala kalayan ngajadikeun sabab urang sadaya tiasa babarana dina rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.